kasampurnaan urang sadayana memeluk agama Islam. Di samping urang ngucapkeun syahadat, ngaluarkeun zakat, ngalaksanakeun salat, puasa jeung munggah haji, kasampurnaan memeluk agama Islam al awalu ari anu kahijina urang sadayana kedah kasipatan ku sifat asidku. Naon ari sifat asidku teh? Bener, jujur, amanah. Di mana jalma geus bener bil qalbi, bil lisan, bil af'al. Lamun geus bener, geus jujur teh kudu bil qalbi, dina hatena, jujur teh kedah bil lisan, dina lisanna, jujur teh kedah bil af'al, dina pagaweanana. Jadi kasampurnaan umat Islam memeluk agama Islam, urang sadayana kedah kasipatan ku sifat asidku, bener, jujur. Teu saeutik jalma anu ngucapkeun syahadat tapi can jujur. Teu saeutik jalma anu ngalakukeun salat, ngaluarkeun zakat, ngalaksanakeun puasa, oge munggah haji ka Baitullah, tapi can jujur dina prak-prakanana. Makana kasampurnaan umat Islam, urang sadayana kedah memeluk sifat asidku. Jujur, bener. Jujur bener teh kedah jujur bil lisan, bil af'al, bil qalbi. Jujur dina lisana, jujur dina hatena, jujur dina pagaweanana. Wasani jeung ari anu kaduana, kasampurnaan umat Islam teh nyaeta kedah kasipatan ku sifat wasukru. Naon ari wasukru teh? Kudu pinter bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Wa idz ta'adzana rabbukum la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Sing sajalma anu bersyukur ka kaula saur Allah, maka bakal ditambah-tambah kanikmatanana. Tapi sing sajalma anu kufur ka Allah Subhanahu wa taala, ada bula sadid, siksaan anu lintang perihna ka eta jalma. Udhkuruni udhkurukum waskuruli wala takfurun. Udhkuruni jeung kudu ingat aranjeun kabeh. Udhkurukum maka Allah oge bakal ingat ka urang sadayana. Waskuruli jeung kudu syukur aranjeun kabeh. Wala takfurun jeung ulah kalupur aranjeun kabeh. Wasukru jadi kudu kasipatan ku sifat wasukru, kedah pinter bersyukur. Teu saeutik jalma anu ngalakukeun salat masih keneh teu bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Makana kasampurnaan Islam di samping ngucapkeun syahadat, salat, zakat, puasa, munggah haji ka Baitullah, eta jalma kedah kasipatan ku sifat wasukru, pinter bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Wasalisu jeung ari anu katiluna, kasampurnaan umat Islam teh kedah kasipatan ku sifat walhaya. Naon ari walhaya teh? Kedah gaduh ka isin. Imma ku Allah Subhanahu wa taala wa imma ku manusia. Kasampurnaan umat Islam arabiu jeung ari anu kaopatna nyaeta kedah kasipatan ku sifat wa husnul khuluq. Naon ari wa husnul khuluq teh? Nyaeta kedah sae akhlak. Akhlak anu kumaha? Akhlakul karimah. Akhlak anu terpuji. Ari akhlak teh aya dua, hiji akhlakul karimah,
Kadua akhlakul mazmumah, akhlak anu kedah dipimiliki ku urang nyaeta akhlakul karimah, akhlak anu terpuji dipandang ku manusia oge dipandang ku Allah Subhanahu wa taala. Fi kitab Usfur ya keterangan dipetik dina kitab Usfur. Mudah-mudahan aya manfaatna, aya barokahna kanggo urang sadayana anu ngadangukeunana.